wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Marsa Astina Pratami absen 16. Di dia abdi bade nyaritakeun tentang sasakala Gunung Gelis. Kacaritakeun zaman baheula aya salaki pamajikan nu geus wilang ngawangun rumah tangga, tapi tacan diparengkeun boga anak. Salakina kacida pisan hayangan boga anak. Manehna ngeten neneda kanu kawasa sangkan gancang diparengkeun boga anak. Kacapkeun dina hiji peuting salakina teh meunang wangsit yen manehna kudu ngajugjug hiji tempat nu peunahna aya di beulah wetaneun lembur nu dicicingan ku maranehanana. Nu jadi salakina kudu ngajugjug hiji gunung kalayan kudu tapa di eta gunung. Isukna manehna nepikeun impianana kana jadi pamajikanana. Pamajikanana ngajurung sangkan salakina nedunan panuduh nu datang dina impianana. Tuluy wae nu jadi salakina indit ngalalana ngajugjug hiji gunung pikeun tapa neda kanu kawasa. Sanggeus manggihan gunung nu dimaksud yuyu jeung panuduh dina impian, manehna der wae tapa salila 40 poe 40 peuting. Dina maleman peuting panganggusan, manehna didatangan ku hiji putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Eta teh putri anu ngageugeuh gunung nu keur ditapaan ku manehna. Nempo putri anu kacida geulisna, manehna teh poho kana poe kanu maksud anu saeuteuna. Tur manehna nepi ka daek ngawin eta putri. Padahal eta putri teh oray kajajaden. Sanggeus mangbulan-bulan salakina indit pamajikanana mapai-mapai niangan nu jadi salakina. Tungtungna manehna manggihan salakina keur dibolit ku oray anu kacida badagna. Pamajikanana kacida pisan ruasna. Pamajikanana ngarasa melang kanu jadi salakina. Sieun salakina dilegleg oray, bakat punyaah ka salakina pamajikanna satekah pola neangan akal pikeun maehan eta oray. Breh kacipta piakaleunana, nyaeta meureud eta oray ku kuda. Teu fungsi lila oray beunang ku kared. Kusabab eta oray kacida gedena, oray teh digusur ku kuda, dibawa turun di luhur gunung sanggeus tepi ka hiji tempat. Kuda teh dicangcang dina hiji tangkal. Kiwari tempat nyangcang eta kuda teh katelah Tundus Cikuda. Barang kasampak eta oray rek dipaehan pamajikanana, salakina kuat ngahalangan sangkan pamajikanana tong maehan eta oray. Sabab tetempan salakina mah eta oray teh putri anu kacida geulisna. Pamajikanana kacida pisan ambekna kusabab keheul eta oray dipaehan kaasup salakina anu geus teu inget deui ka pamajikanana. Heureut saminggu ti harita bangke oray jeung layan salakina mileus daya raratanana. Cek carita mah ngajadi oray nu tuluйna nyicingan eta gunung. Nu kiwari katelah Gunung Gelis nu pernahna di Jatinagor Kabupaten Sumedang. Sakitu carita ti abdi, punten dilea kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.